Aduh, pangnyankeun kujang. Gaskeun hayu cokot alungkeun ka nyata jadi sesuai permintaan maraneh urang dina ieu video erek nyieun kujang tah nya tapi bahan nama seperti biasa urang cokot tina bering ngarah leuwih menariknya tah jadi ayeuna urang ngaranan heula ieu video teh nya eta membuat kujang dari bering versi urang anda ya halusnya pokona mah tapi ada asli pokona mah urang nyieun ieu kujang teh jadi awal nama urang hanya percobaan da can pernah nyieun nu kieu mah tapi aslina pokona mah jadi sia matak maraneh kudu lalajan pikeun ka akhir lamun teu urang bakal kecewa nyieun agelila 2 jam pokona mah bari urang gehel pisan pokona mah adug songkol adug lajar nyeuna oge soalna da can pernah gitu tapi alhamdulillah lah jadinya gitu ari diusahakeun mah jeung pangna ieu di ngaranan ku urang jadi kujang versi urang soalna urang teu ningali conto nu batur kitu teu nurutan nu batur ieu mah sajadina we cik urang teh nu penting ayeuna ngabentuk kujang lah kitunya da rupa-rupa ning bentuk kujang teh mah versi urang pokona mah teh prosesna jadi walajoan kumaraneh pikeun ka akhir ulah poho ti ayeuna keneh jempolna ulah dingkekeun nya soalna ieu HD pisan pokona mah video terbaik anu ku urang dijieun salila ieu teh ayeuna mah jatuh karena video ieu sementaranya tapi teuing kayak mah bakal aya di video anu leuwih keren tah ayeuna urang teuk-teuk heula ge soalna ieu bering panjang teuing pan badag tadina nya tah teuk-teuk sakieu tah ieu geus dibangunkeun tu palebah buntutna teh kitu tah dipaut ku urang teh nya sabab ari kujang pan kahanap aya ngaciran di kebelah tukangna kewe kaluhur panjang awakna tah kieu nah ieu proses dipeupuh ku urang dipaut heula tah ayeuna digebugan heula ku urang ku beusi kieu soalna keur ngabangunkeun ieu buntutna tah ayeuna urang bentukeun heula saeutik ngarah katingali rada mantes palebah buntutna jadi urang acirkeun heula ka handap sapertikeun buntut kuya nya jadi rada panjang we meusan ketangnya supaya ayeuna engke kana gagangna teh pageuh. Nah, lamun geus sapertikeun kieu urang lanjut kana awakna. Tah dina palebah awakna ieu ku urang naon naon ieu teh dipeupuhan le sapertikeun kieu oge ngarah ayeuna melengkung. Nah, jadi caritana mah ieu kujang mah lain pedah aya nu menta nyieun kitu. Ieu mah urang we percobaan kitu pedah maraneh garaneng ti kamari geuningan mah nyieun kujang. Oke lah cik urang teh ayeuna tah dicumponan ku urang. Awas mun teu dilalajoan urang kecewa pisan ka maraneh pokona mah. Tah ieu ku urang dipeupuh palebah awakna soalna ngarah rada lebar nya tak ieu dina parabah awakna jadina teh teu lebar teuing soalna ieu beringna terbatas gitu lebarna moal ipis teuing soalna lebarnya pokona mah urang sing kuat we jadina teh kitu nya sing redakan nah lamun geus kieu mah ayeuna urang setek saeutik bentukeun kana bentuk anu sempurna nya sabab ieu mah kerek atahan nya kisaran 40% malah ieu geus jadi gitu. Nah ieu ku urang ditek-tek sapertikeun kieu maraneh pokona mah hampura ieu video teh bakal rada lila nya salila 7 menitan tapi asli pokona mah urang mau di-skip ku maraneh pokona malah lajana pikeun ka akhir ulah poho pokona mah jempol jeung penilaianana nya tah sapertikeun kieu nya nuhun lah pokona mah anu geus laju kana detik ieu komo lamun pikeun ka akhir mah urang nuhun badag ka maraneh pisan. Jadi ayeuna selanjutlah ulah loba banyak nya ayeuna mah gaskeun deui tah ka si jagur ayeuna ku si jagur sanah diberebet palebah hareupna ngarah ayeuna rata jeung rada ngaleberan meusan nya ulah leutik teuing kitu soalna ngarah leuwih mantes oge tah terus kurang diasong-asong sapertikeun kieu tah selanjutna ayeuna palebah tukangna oge ayeuna sarua kudu diratakeun kudu diberebet ku si jagur soalna cenah urang hayang boga bagean cenah kitu nya nyieun kujang ieu ulah ketinggalan oke cik urang teh kalem lah tah ayeuna singkat cerita alias ceritana disingkat seperti biasa ayeuna ku urang langsung dirapihan make slepan tah di kieu ayeuna urang teuk-teuk palebah buntutna urang palebah dina oge dirapihan selanjutna palebah hareupna ku urang disogat meusan sapertikeun kieu ngarah ayeuna variasi-variasina HD geuningannya tah terus sapertikeun kieu sing nepikeun ka palebah tukangna pokona marapihan gigirna kabehanana nya tah ieu nu hareupna oge sarua pokona mah digeret-geret sapertikeun kieu terus ka hareup lah nya tah sapertikeun kieu terus ka tukang. Nah palebah tongongna terus kieu teh digeol-geol make slepan nya soalna ngarah rapih. Nah ayeuna kieu mah ayeuna urang lanjut kana proses naon cik naon itu ngalamun heula tah bersihan nya hampura bieu penyelang eta mah itu kahaja ku urang kaselipkeun lain iklan sapatunya kade marane bisi nyangka urang iklan sepatu da sepatu ieu mah teu dijual cik urang ge geus aya nu nawar 200 juta cik urang ge moal dijual ieu mah kenangan ieu mah pokona mah warisan 7 turunan moal dijual-jual da moal anu meulina ketang moal anu daekeun meuli pang-pangna mata sapertikeun kieu ayeuna urang bersihan herangkeun nya jadi ieu mah kujangna lain versi anu baheula nya tapi ayeuna versi anu ayeuna anu baheula mah pan aya corak-corak kituan nya urang moal bisa nyen corak-corak itu mah soalna can keilmuan ayeuna urang nyieuna versi modern lah anu diherangkeun sapertikeun kieu tah ayeuna sahareupna urang seuketan sapertikeun kieu terus nepikeun ka hareup nya terus tah sapertikeun kieu ngarah Heula kudu seukeut meureunna nu kieu mah senjata kitunya mah nya senjata tumpul lah era kitunya senjata tumpul marek naon dijieun senjata oge tapi kudu HD tah jeung maraneh kade ulah salpoknya ieu lain iklan topi cik urang ge urang
Ieu teh lain iklan topi euy pokona mah tapi urangna tungkul kitu sangkan eta ieu dina palebah dipareasian teu ku marane euy ku urang. Tah ieu euy versi urang teh jadi variasina ge ieu mah kumaha urang lain urutan batur urang mah ieu mah. Nya hasil otodidak we urang hasil ngalamun heula hasil ayeuna mikir tah ternyata jatuhna sapertikeun kieu euy motifna teh tah. Ieu mah dah pokona mah nu standar-standar we kitu nya. Jadi moal dibolong-bolong kitu naon pangna? Geus sabab borna euy lain teu boga urang teh tapi di jeung ka Sidadan. Imah Sidadan rada jauh urang teh etis aku dulu lempang heula ka ditu nyokot breming ngabolongan langsung we lah pokona mah. Sapertikeun kieu we ku selepan lah corak-corak nama variasi nama urang anu senatural mungkin pokona mah anu minimalis lah ngarah maraneh oge. Hanya menggunakan selepan bisa naon ngukir kujang gitunya. Jadi ulah leutik hate maraneh pokona mah ribet cenah urang mau boga selepan unggul bisa lah ku urang tadi contohan sapertikeun kieu nya emang hari hasilna mah moal sebaik anu anu hade geuningannya anu sapertikeun batur memang kitunya mun dipandingkeun mah tapi urang menghargai karya urang kitu maraneh ulah ningali calana soek urang leuwih nya lain iklan ci urang eta mah tapi ka kamera. Nah enak urang sipu heula tak ieu caina euy urang jampean heula eyang kabuyutan bantu abah tak ieu geus tuh ngebul kieu hade nya pokona mah tak ieu urang senah mandi mangga eyang gerak ibak dirinya tadina cai kopi hideung kitu tah antepkeun lamun geus jahit lah sapertikeun kieu tah ieu mah moal dialungkeun euy soalna urang euy sieun amek euy eyangna tah simpen dirinya urang bersihan ge lalaunan bisi kaluar pokona mah naon eusieuna kitu nya sieun loba nu bahaya atuh kitunya tah tapi urang herangkeun pokona barang ngewah hideung kieu mah nya ciga di lumer tai kotok kieu ampun da ieu mah lain cik urang ge ieu mah lain es krimnya ieu mah kujang cik urang eta hasilna mana tah ayeuna urang sepil hasilna euy pokona mah omat jeng sakedeung deui omat mana encan atuh encan kalem heula atuh ulah kan skip kalem sakedeung deui 1 2 3 gebray nah ieu hade teh cik maraneh euy pokona mah asli ari cik urang mah lumayan we kitu soalna urang nyieuna oge lila jeung aduk songkol tapi mun cik maraneh cenah goreng bae teu naon kitu nya tah hatur nuhun we urang mah geus salajona oge lah sakitunya the best maraneh geus lajo video ieu nuhun badag urang nya sakitulah yuk